Jika nyimpen ieu hanjuang ieu jeung tidinya. Berarti lamun baheula tapak nembok mah pasti ayaan tembok lagi yang kepangi meureun. Tapatokana ieu tangka naon? Kimunding. Ieu tos jadi tunggu ya. Jadi diperkirakan paling dia. Tadi orang pakai ke dia, tapi dia ke dia. Bahkan nganuhun kan gitu karena eling gitu. Jadi masih kayak eling jeung manusia yang anu ka eling. Eta lamun emang leres aya sangkutan jeung bisa Rairaka jeung Singawinata nya keluarga Singawinata di mana? Keluargana kan meureun garuh putra-putra. Mohon tah itu abdi keur harus nu ngalar teh apaleun da itu ge taun baheula gitu. Anu ayeuna mah apaleun kecuali baheula teh aya bahan tarif gitu. Nah itu teh aya kalau tidinya. Jadi memang bener sabaraha keterangan ya enak Kang Aceh cek emak deket Caringin deui. Deket Kimunding nyang. Terus weh cek Mang Didi nya ada didinya cenah. Lingkungan ieu pokona asa dibersihan, engke nyimpen hanjuang, da cirina mandang hanjuang, engke anu bakal eta mah kan geura teu dihaneuleum sieum, geura tunda dihanjuang kiang dicampeureun. Tah ayeuna buka ku urang sampeur eta limbal hanjuang, yakin kabuka engke. Jadi enak orang keur dibuka ka dieu nya. Dihaneuleum sieum dihanjuang kiang dicampeureun gitu. Wah itu lamun ku urang mah semua apa geus semua katinca ka dieu mah teh da. Atuh da merenang pacen kapungkur abi keur alit. Kita sana kenal teh. Anu saluran kurutah ge geus kumaha nya gitu. Dan Tigana mah keur di sekolah SD keneh meureun. Anu sok di sana ka dieu iwa si abi ku hayang gitu. Ieu sia ka makam cenah. Pasti lebaran teh mun dipayunkeun teh ka dieu. Aya bagian kita agung mah di dieu. Lagi aja kita agung mah kena ieu teh. Tentuhanan. hari ayahna namanya jarak kaki.